obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari yang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Udin? Naon Iji? Nah mana tadi siranya raka sakola buukna acak-acakan ih. Ada tegadu tegadu sisir Udin mah. Ningjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din. Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh. Meureun eta oge. Din. Naon mah? Kunaon sih lainnya teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Udin, kunaon maneh ngajanteng dihareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ke pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana Din? Itu nuju di pengker mak. Karnaon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah bapak si lain teh teu era ku umur kitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu Din? Sareng Aki mak tuh di pengker. Sujang, kunaon bet sasarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna Jang. Ih ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawaler Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Din, Nyawa. rek ngilu nembak jurig Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurig awewe ieu mah. Masih guys, ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunyal. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios bu. Laras, pinter gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun bu. Udin. Garep maneh. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mang? Yeuh tim munding arek. Anak-anak, Iya bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan panggedenangan punten 3. Anu harasa bodo nangtung. Sakali deui cek ibu
anu ngarasa bodoh nangtung. Tah gitu Udin alus. Tah tadi ibu nitah nangtung awan nangtung. Tapi buruk nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Barudak? Cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siang. Upami nangtung? Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Kesana. Jempleng. Gandeng. Ah. Pak, abdi bade naros ya, Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Udin, Naon, Mak? kunaon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideug. Tong salah, Mak. Ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Nah, ari maneh Jang, budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor kesipang melikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugruk aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Ngeeta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Mane. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat beli atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nyeri mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang.
Joro. Hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Pajangna ITB. Nyaho aturang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan urang ngerek nanya ke maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Di Institut Teknologi Bandung. Asa teu adilnya Din hukum teh. Nah, teu adil kumaha kitu hiji. Heeh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Johro dihukumna 5 tahun Din. Nya pantes atuh teh si Johro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Mama, Udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge cantiasa. Wios we atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Ici, pika sebeleun maneh mah. Mana datang ujung ngomong sebeleun. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna eueuhna naonan. Nah emang kemarin nginjem si Din naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh si di cleaner. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guruna we heureuy. Pak, upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Nuhun ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Jang, adia Jang. Aya naon Bapak? Cik, bapak pangmelikeun rokok sakedeung. Ke diburuhan ku bapak. Ali mah ujang keur main dia tinggal keur rame. Buru sakedeung ke diburuhan 1.000 ku bapak. Kieu we atunya me adil nyampa aja. Nya sok. Tah Bapak ku ujang dibere 2.000 ujung meuli sorangan. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1.000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Di jewer geura. Di mana si Adena? Kadeukeun. Tuh mama di jero sumur. Mama, si bapak nggak bohong, cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa, ku Udin dicocok tas sakadang buta teh. Teu naon da ngandalangna we nu molototan ka Udin. Ari cacing pita jiga naon met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon mot? Sapertos sawah, Bu. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto.
Ai balong teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon gitu Din? Nah, ningan teka tingali aya berebes-berebesna. Nya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh, di Jawa. Bakso tahu? Mang, sekedap, Mang. Somai? Mang, sekedap. Macep, bere meser naon? Mang ari ieu naon, Mang? Iya, bakso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu bakso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah. ari eta siomay tiasa dicolok, Mang. Tiasa, bade dicolok, bade dikuah. Ari eta tahuna aya, Mang. Ya aya, ieu tahu aya, ieu tahu 300, bade nu mana? Ari eta tahuna meserna di mana, Mang? Gusti, nu agung ieu. Nya geus enak cep kumaha, rek meser moal sabaraeun. Ai baso ageng aya, Mang. Aya, sok, bade sabaraha hiji ge sok sabaraha. Ai baso alitna aya, Mang. Aya, sok bade sabaraheun. Nah, da abi mah teresep sambal, Mang. Nya entos atuh sok eta ya naon wae, Mang. Nya geus ieu nya, ieu bakso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraheun. Ah, henteu, Mang, abi mah narose. Nun, Mang. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng siak wae. Anak-anak, Iya, Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon, Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu, Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan, Bu. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas bugah teh ranjang teh kuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teh. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala. Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge mah aku mah maneh we. Anak Semar Nur Cika saha? Cepot. Parantika hampaan di rumah sakit. Pispot. Tempat pembat. Pot. Eta Ari Udar atau lesot. Kopot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta pamicenan hasep dina